Mohon. Masih kena di iya teh Mi. Iya, dacan ke bagian tahap kaupat sahabat. Oh, mohon ya. Dan Bang GP di sini sahabat melihat dikira itu apa ya gitu, padahal ini teh masih pengungsian warga sahabat ya, karena di sini teh warga belum belum mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah. Oh, CF di mana sadayana UMT nya? Di Kabandungan hiji. Di Kabandungan teh itu pada ditu teh. Oh, Di warung gedang hiji. mohon hancur. Anu hiji mah henteu. Tos sabaraha anu eta anu pangais bungsu. Teh kat ka mana? Bare sekolah itu. Oh. Bare jajab. Ih, teh lompat gitu teh rusuh. Langsing cenah. Itu dia warganya tuh lagi berapa. Update terkini lokasi Cianjur Cugenang ya sahabat ya. MGP lagi di Cugenang ini teh ya. Mi nuju Melak. Aduh. Silakan silaturahmi ya siumenya ya. Oh nuju Ngaramet ya Umi teh nya. Bersihan jukut Ngaramet teh. Umi sehat? Alhamdulillahnya. Iya teh Melak sabaraha Mi? Sabarahanya 15 liter. Oh, mohon panen kemari hasil. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya aminya. Aduh. Umi, ari ieu naon? Hah? Iya. Tenda mana? Mohon. Masakan Masih kena di ieu teh Mi. dacan ke bagian tahap kaupat sahabat. Oh, mohon ya. Oh, jadi di tahap-tahap penginten Mi eta teh Mi nya bantosan teh Mi. Mohon. Oh, mohon ya. Nya tahu Umi meureun nya di dieu teh nya. Rayi. Oh, mohon ya. Abdi matos kengeng. Oh, alhamdulillah. Di Palimana Umi? Paling kalen itu Anu iya sanes. anu ngariung di itu lembut. Oh, itu paling itu. Oh, mohon ya. Alhamdulillah mitos kayak kemantosan Mi nya. Deui. Lah? Nya alhamdulillah gaduh bumi deui. Mohon. Da kamari mami ancur painten Mi nya. Mohon. Oh, mohon ya. Allahu Akbar. Tragedi teh mitos aya sataunannya. Langkung Langkung setahun mah nya. ada 2002 sasi November bahasa. Oh, mohon. Mohonnya Novemberannya Mi nya. Ya, sahabat. Katanya si ibu ini udah punya bantuan dari pihak pemerintah dan alhamdulillah beliau udah mempunyai rumah ya, alhamdulillah. Oh, pengen teteh Umi teh di dia bumi sanes ya. Iya cai mama sekene normal ka dia maminya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon. Cianjur paling over sahabat ya. Dulu waktu tahun 2002 November Cianjur diguncang gempa dengan berkekuatan berapa skala Richter sahabat ya. Alhamdulillah Cianjur sekarang udah pulih seperti biasa sahabat ya. Dan Bang GP di sini sahabat melihat dikira itu apa ya gitu, padahal ini teh masih pengungsian warga sahabat ya, karena di sini teh warga belum belum mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah. Katanya gelombang keempat, mudah-mudahan gelombang keempat cepat keluar lah, cepat turun Mi, mudah-mudahan minyak gelombang 4 cepat turun minyak. Mohon sarehat sedayana Uminya. Mohon. Allahu Akbar. Umi hatur nuhun minyak. Sahabat. Di sini ya rumahnya tuh. Di sini masih di tempatnya sama warga di sini.
kita akan coba ke sini sahabat ya. Umi, aduh, ini juga kored. Aduh, si Uminya lagi ke kored kita tuh sahabat ya. Di sana tuh ya si Uminya lagi ke kored. Kita akan sapa dulu lah ya. Kita akan silaturahmi. Ngiringan silaturahmi Umi abdi ieu nya. Sehat Umina? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Oh, oh. Ngan ieu saku teu damang teh. Aduh, tong dibaca mi eta mah. Sami wae mi sadayana ari sakumanya. Mohon Allah. Nu penting mah sehat teu lawe lah mi. Amin. Mohon. Bumi atos ka ieu. Atos ke bagian bumi ieu. Atos. Atos nu ieu nya Umi teh nya alhamdulillah mi nya. Alhamdulillah ngan. Gelombang ka sabaraha Umi? Hah? Gelombang ka sabaraha? Nu ti payun. Oh, nu pertama. Anu ti payun mah teu aya pitu rata pintennya. Oh, ya Allah, Akbar. Seep, itu mah gaduh orang kali dalapan teh seep sadayana. Oh, seep di masa dana Umi teh nya. Dua mah di Kabandungan hiji. Di Kabandung teh itu pada ditu teh ya. Oh, Eta we di warung gedang hiji. mohon hancur. Anu dua anu hiji mah henteu Oh. tos sabaraha ngan anu eta anu kualitas bungsu. Oh, Seep. aduh. Eta atuh da. Tapi alhamdulillah atos kebagian deui nya. Atos pulih kembali ayeuna nama minya. Mudah-mudahan tong aya naon cepat bahasana tong aya di gempa nu karar itulah. Mohon. Allahu Akbar. Abah aya abah. Oh, tos ngantunkeun abah teh nya. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon, Umi. Atos ieu atos pupus. Mohon. Bapakna teh pamit teu asal mana pada atos teu biasa papahna ge atuh teu damang na ge 7 tahun. Oh, mohon ya. 7 tahun. Mohon. Mararaskeun karaoke Iya kagungan Umi ieu. Kang Bandung. Oh, iya teh nya. Oh, mohon ya. Mohon. Nu penting mah sarehat lah sadayana nya. Mohon. Abdi ngeringan amengan ieu kapalian Cianjur. Mohon. Anak itu Abdi di Jampang Kulon. kulon. Jampang Kulon terang Jampang Surade. Oh, mau itu terang. Selamat Mohon sawios. Mohon nepakeun abdi ti Jampang minya sing sarehat sadayana. Abdi bade amengan di kapalihan ditu. Hatur nuhun. Umi mangga nya. Sehat. Tuh ya, sahabat. Bahkan ke sini, sahabat ya. Gugug teh malah naon itu teh? Ya gugug. Oh, gitu. Wah, sahabat ya. Di sana tuh warganya lagi panen ya tuh di sana tuh. Itu dia warganya tuh lagi berpanen ya, alhamdulillah. Teh, kat ke mana? Bari sekolah itu. Oh. Bari jajab. Ih, teh lompat gitu teh rusuh. Langsing cenah.
Nah, sahabat, Mang JP sekarang posisi lagi di Cianjur ini tuh ya. Nah, alhamdulillah kita sudah nyampe dan sekarang waktu menunjukkan pagi ini tuh ya. Neng, semua sekolah ya? Kelas berapa? Kelas 1. SD. Oh, oh. Oh, oh. Pinter sekolahnya Neng ya?